salah satu lokasi keramat ya teh. Sirah Cai ya teh. Kita Sirah Cai Cine teh anu disebut Cadi Cine. Dan dia aya bakal pertunjukan oge di dia. Jadi kolamna mungkin saina ya sumberna di tangkal ya. Tangkaloa, Sengkaloa. Nah, tapi teuing eta lain ya. dan ya kercek sound sigana ya musik-musik siga karindingan gitu kan. Etnik. Bamu. Oh, dua di situ. Gagahnya ya hasil kerja sama teman-teman komunitas gitu ya. KB Sarol itu.
ngeblur wae pas lamun rek nyorot ka ditu na sama teman-teman. ada banyak sini di sini Duduk sama teman-teman. ya duduk di sini Iya, ayah di sini. Pengabdian jadi diri, kemakmuran semesta adalah kekuatan keajaiban dunia ini. Jaya Wijayanti, Jaya Ing Pangastuti. Kemakmuran adalah Ya itu pura-pura ada sinar matahari. Kenapa? semesta, 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 semesta. dan tadi pertunjukan si Roger dipangkaul lagi ku Banjum kurang bah lain abi Culangung bah pancen abah Tahun ya, Bang? kewajiban. tapi ya teh jadi kabang berangkeun no nya bah no diabarkeun bahasana teh diabarkeun si barong teh Urang deungeun jeung orang malam Kota Batu. Ieu teh sekena tuh seke bah batu. oh jadi batu-batu teh lain istilah batu Bah batu. bos Jadi yakinlah energi ya bakal kabawa ka Bandung. aya energian bos Ya, ieu di lokat heula jadi di lokat saksian. ya nuhun bah Teh berenang wanci geus wayah geus waca. Selasa nanaon kudu di dieu. ya Jadi ieu mah kudu dijieun konyo wayah. Kudu dijieun konyo ulah dipakekeun sembarangan sawen mah. siapa nah Soalnya di Bandung kamu ieu teh perjalanan yang lain enteng kolaborasi ieu teh. ieu teh edan pisan Edan pisan. Nah iya ya, kalau dulur-dulur seni reak aya di lembur di Kota Bandung, yuk kreatif bisa kolaborasi jeung sababaraha negara, 13 negara. anu aub teh nya bah Aub teh. aub teh Nah iya, barongan ciri khas reak nu aya di Bandung dibawa ka dia di kolaborasi. tampil tah Tampil. tampil bos Iraha tuh, nu lain rek tantang kami. Dar nah ngomong kena batur mau maju ya. mama aja jang gitulah nya bah Oke, siap. Semangat Nulisannya. terus. Komunitas Reak, semangat. oke ya teman-teman tadi cuplikannya banyak pisannya tinggal silakan untuk mengapresiasi selebihnya besok masih ada agenda nyata karnaval festivalnya karnavalnya bah Ya, bantengna festival. Sarebua Sarebuluih. Sarebunya oh Sarebuluih Banteng excited pisan besok sekarang jam 10 harus istirahat oke dan Abah Hanju mah mungkin besok malam langsung ke Semarang. Semarang ada pertunjukan deui di Semarang, kebetulan ke Bandung, poe Senin tepung jeung kuku Payung Agung. Ke Payung Agung ya Bah, Gitu. iya. Rek naon tah? Gas. Gaskeun ya. No nya teman-teman sampai besok sampai pagi. Ya.